Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi hormat ka para undangan, anu ku urang hormati, wilujeng siang. Wilujeng sumping di pernikahan anu sakral sareng barokah ieu. Langka ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Margi kalayan rahmat nu simkuring sabara kanca. Tiasa kaluuhan acara keluarga ageng putra miwah Ibu Vivian. Dina acara nikahan putra-putrana anu namina Ucok sareng Angel dising sehat. Dinten ieu mangrupikeun dinten anu khusus pikeun dua kaluarga, sabab eta bakal ngahijikeun dua jalma anu silih asih sareng janji pikeun silih ngalangkepan sareng ngadukung sapanjang hirupna. Salajuna, acara dituluykeun ku acara mere sasajen ti pihak keluarga calon pengantin lalaki boh pihak pengantin. Hadiah ti calon pengantin lalaki ka calon pengantin awewe bakal diwakilkan ku kadua kolotna pengantin awewe. Saterasna, hayu urang sami-sami nyakseni momen anu diantos-antos ku urang sadayana. Nyaeta prosesi ijab kabul sareng akad nikah. Akad nikah bakal dilaksanakan antara adina Angel Tri Ramadhani jeung lanceukna Ucok Bugis. Dina hal ieu, akad nikah bakal diluluguan ku Bapak Dandi ti kantor agama Cirebon. Ka Bapak Dandi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur urang sungken ka Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap shalawat siraneng salam mugia sing dikucurkeun ka junjunan urang sadayana anu pangyongcolangna saalam marca nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadayana anu hadir dina ieu tempat. Mudah-mudahan kenging syafaatna kin di yaumal kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wilujeng sumping, nikah teh hiji hal nu sakral salaku salaki kudu bisa nafkahkeun diri sorangan, pamajikan jeung kulawargana. Jeung salaku pamajikan kudu marengan anjeunna dina kasehatan sarta penyakit. Jadikeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warohmah ulah ninggalkeun parentah Allah dina ngajalankeun rumah tangga. Kita mulai saja. Bapak tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaula nikahkeun jeung kawinkeun Aula nikahkeun jeung kawinkeun anjeun ka Angelia Tri Ramadhani, anjeun ka Angelia Tri Ramadhani, anak kandung Bapak, anak kandung Bapak, ku mas kawin perhiasan emas 50 gram ku mas kawin perhiasan emas 50 gram, jeung album Blackpink dibayar kontan. jeung album Blackpink dibayar kontan. Ulangi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kaula nikahkeun jeung kawinkeun Angelia Tri Ramadhani, anak kandung Bapak, ku mas kawin perhiasan 50 gram, jeung album Blackpink dibayar kontan. Abdi terima nikah jeung kawinna Angelia Putri Tri Ramadhani, putri kandung Bapak, ku mas kawin disebutkeun dibayar kontan. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al hazal aqda aqdan mubarakan masuman wa alqil bainahuman wa ulfatan wa qararan daiman wa la taj'al bainahuma firqatan wa firaran wa khisauman waqfihima mutnatan dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Di pihak lelaki bisi aya anu ditepikeun, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji kagungan nu maha suci urang sahaken kanu kagungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesengna manehna urang tiasa ngumpul ngeriung ayeuna di ieu patempat. Kalayan mugia urang sadaya kasiraturahmana barakalna sinareng magfirona. Amin ya rabbal alamin. Salam sinareng salawat mugia sanehna diparingkan kajunjungan urang anu mulia ka Habibna Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasadayana kalokargana, ka para sahabatna, ka para tabiut-tabiutna, kalayan mugia urang sadayana kenggin syafaat engka yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sataaceun acara simkuring mituturkeun ku saung nyaritakeun ku basa neda disemkeun tina samudaya katepatan bisi aya bahasa anu kenging marenta kana manah wargi sadayana dina kiwari wanci anu musta mugia nincak kana mangsa anu sampurna. Simkuring nedahkeun di ieu patempat ku Bapak Eko Koswara sinareng Ibu Vivian Delusius Paza anu kawih ti Cangkol Utara. Insya Allah bade nyampataken pasili janji anu kartos saati mancan kedah cerita waktos baheula mangsa muaran patempat awista cek ucok bugis sareng Neng Angel Tri Ramadhani. Mugia dinten ieu sing janten waktos anu lugiana diwungkeun ku ridho manah wengin gilih Ibu Claudia sareng pengantin istri kanggo ngadapkeun aranjengna. Namun henteu acara simkuring aserkeun kalawagina calon panganten pameget khususna ti Ibu Claudia nedah dis santepen tina sagerfilna. Mugia sadayana kaken ngaburnana sabagesna jami teu aya anu sampurna mung kagungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga tutup ke doa. Barakallah walakal hamdu alama wala jami baya firaqallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Kapangantin pangajikan jeung salakina mangga ditanda tangan dulu buku kawinna. Alhamdulillahirabbil alamin. Karek nyaksikan lumangsangna akad nikah antara Dina Angelia Tri Ramadhani sareng Lancek Uncok Bugis. Mudah-mudahan akad nikah ieu tiasa ngajantenkeun rumah tangga rukun, sakinah, mawaddah warahmah. Salanjutna dilanjut ku bagian resepsi jeung hiburan.
Country Boss Arjuna present